Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang nijeng simkuring dulur-dulur. Mudah-mudahan sadayana ayana lindungan Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah. Ieu simkuring bade nguningakeun 12 siksa atara balai pikeun jalma anu salat osok tapi salatna tara berjamaah. Orang mudah-mudahan sing kalebet jami anu ngagumatikeun kana salat berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Waruwiya jeung diriwayatkeun anin Nabi alaihi salatu wassalam ti Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu qala Rasul ngadauh kieu man tahawana bis salatil mal jamaah man sing saja mina tahawana anu gagabah si mengagampangkeun si man nyepelekeun si man bis sholati kana salat mal jamaati sarta berjamaah aqobatah bakal nyiksahu kayat jalma sallallahu Allah taala bisnatai asyarata baliyatin ku 12 balai sing sajalmi anu salat osok tapi gagabah dina harti tara berjamaah maka ku Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bakal ditimpa ku 12 balai. Salasun ari anu tilu pi dunya di dunya wasalasun jeung teu deui indal mauti nalika rek maot wasalasun jeung tilu deui fil kubur wasalasun jeung tilu deui yaumul qiyamati di poe kiamah. Tilu dibikeun nalika keur hirup di dunya, tilu dibikeun nalika rek pupus, tilu dibikeun dalam kubur, jeung tilu dibikeun di poe kiamah. Masya Allah. Mana anu tilu di dunya teh? Ammas salaswana pun ari anu tilu allati anu pi dunya di dunya pal ula mangkari kahijina yarfa'u tah bakal yarfa'u tah bakal ngaleungitkeun bakal ngahilangkeun sallallahu Gusti Allah taala al barakata kana kabarkahan min kasbihi tina kasab usahana wa rizqihi jeung kabarkahan rizkina. masyaallah. Duit namah loba, sawah namah lega, sagala boga ngan hanjakal ku sagala aya eta teu matak jadi katentreman kana hatena justru ku tambah-tambah rezeki kalah ka tambah capek hirupna. Masya Allah. Kadang duit loba sawah lega teu bisa karasa mangpaatna sabab diri digembrong ku panyakit ngadahar gula naik diabetes ngadahar uyah naik darahna. Masya Allah. Tungtungna daharna ukur jeung kentang doang. Wasaniatu ari anu katiluna yunja'u dicabut minhu eta jalma naon nurus solihin cahaya kasolehanana. Masya Allah. Awakna mah sehat sukuna jag-jag pardona cekas ngan hanjaga ketika awak diajak taat hese beleke kana ngalaksanekeunana maca Quran hoream berjamaah komo salat ke kadang-kadang kaberangan wae teu cara kana pimaksiateun awak teh ngagiridig langsung indit. Masya Allah. Bawa-bawa eta teh tin akibat tara berjamaah. Wasalisatu ari anu katiluna yakunu bukti eta zaman utara berjamaah teh mab'udon dipika bendupi qulubil mukminina dina hate-hate jalma mukmin. Simpul ya tilu anu dibikeun pikeun zaman utara berjamaah di dunya keneh hiji dileungitkeun kabar kahan rezeki jeung usahana, dua dicabut nur kasolehanana, katilu dipika benduku papada mukmin. Mudah memanfaatna insyaallah bersambung anu tilu deui engke nalika maut urang sing kalebat jalma anu ngagumatikeun salat berjamaah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.